Hiji kampung aya tilu ece-ece anu kacida rempong. Namina nyaeta Ce Mamar, Ce Siti, jeung Ce Eni. Hiji mangsa imahna Ce Mamar teh kamalingan. Tuluy waktu dihareupeut imahna Ce Siti manehna riweuh mere nyaho kanu lain. Naon? Nu bener ieu teh Ce Mamar? Ya benar aya maling. Wah, ayam malingnya. Ya, Coba caritakeun. jadi kieu mang. Ieu teh aya maling. Maling teh maling TV. Anehna maka maling barang-barang anu di warung. Allah mang. Ah, aneh nya maling teh. Malingna belet coba. Eta sugan aya maling naik bayarnya ka dieu, tapi teu boga duit. Maling boke tau mang. Teu lila datang Ce Eni nyampeurkeun bari ngabenerkeun dasterna. Ibu-ibu, naon itu yang asal menyerang ibu? Aya maling, Ce, maling. Kela-kela, di mana malingna? Naon di palakna? Laonan atuh ngomong teh hartos. Ya, jadi kieu. Tadi teh abi mah sendal di warung Mang Rahman. Nah, teh maka leungit. Ieu we kumaha enak lapor ka Bu RT. Ce Siti, Ce Mama, jeung Ce Eni tuluy indit ka imah Bu RT. Geus di imah Bu RT, maranehna ngalaporkeun kumaha caritana. Bener Bu RT, artinya bener. Biar teh kumaha carana sampai orang bisa naik maling. Ieu mah lantaran solusi. Nah, tarasi mah enak di Jien Sambal yang ada mantap. Mau sana implementasi solusi mah kada tarasi capek deh. Nah, bener. Maranehna tuluy mikir nyangan solusi. Tegung si Lila. Naon. Sudah teh boga solusina. Kieu we atuh. Naha lamun urang masang perangkap. Maksudna pan kieu. Ke penting Ce Mama nyelangkeun hiji barang. Tah, kita kan si malingna datang. Urang tangkep babarengan malingna. Tah benar. Teh penting orang kumpul di mana Ce Mamar. Hayolah soe kue. Gaya lah. Kan orang kaya. Tapi punten, abi mah teu tiasa ngabantosan lewat maling. Soalna bade aya rapat di kantor desa. Tampang maling tos beunang, candak we ka eumah abi. Siap. Ece-ece rempong sareng Mang Usman teh tuluy baralik ka imahna sewang-sewangan. Ce Mamar oge buru-buru nyiapkeun barang jang mancing si maling. Wanci peuting, ece-ece rempong tos siap angkat ka imahna Ce Mamar. Di jam 8 peuting maranehna teh tos kumpul bari ngarumput. Tos 4 jam maranehna nungguan maling. Ece-ece rempong geus baros leungeun. Pangpanan Mang Usman anu pangpayuna nundutan mah. Tuluy Ce Eni jeung Ce Siti indit ka pancuran anu aya di gigir imahna Ce Mama. Pas di luar, Ce Siti ningali aya jelema keur kakaratak di tukang imahna Ce Mama. Ece-ece rempong tuluy nyampeurkeun jelema anu aya di tukang imah lelaunan. Arpak teh bener, jelema eta teh keur kurah kore jeung luak lieur nyangan barang jang dipau. Wanci si maling rek mawa anu teu ngagantung, ece-ece riweuh datang tuluy newak maling eta. Ece-ece rempong tuluy mawa maling eta ke imahna Bu RT. Wanci kupukna dibuka, maling teh padahal Mang Rohman. Isukna Mang Rohman teh ditilik jeung dibere sababaraha pertanyaan. Hasilna teu aya pisan bukti anu nunjukkeun Mang Rohman teh anu geus maok barang-barangna Ce Mama. Teu kahaja Ce Siti ningali sendal anu dipake ku Mang Usman. Kala-kala itu asal sendal Ce Mama. Lain deui mah pan ieu menang meuli kamari di Mang Rahman. Da asal teh Mang Usman antara mengeuli. Mah, Kayaknya asa sarua, bener sarua. Jadi mana? Nomor sabaraha? Cina, nomor 8 ukuran M. Coba lepas Mang Usman. lain deui mah anu abdi. Alasan lain gawat buka. Teu nyangka. Ini gratisan. Atuda. Tidak apaan abdi mah sanes tukang kuah paok. Urang tuh mang da Mang Rahman tos menceritakan. Karena pan tos kabukti maling Mang Usman. Lah sanes Mang Rahman. Ece-ece anu tadi salah nuduh minta hampura ka Mang Usman. Ya saya kitu mah hatur nuhun ya Bu RT. Ya sami-sami. Abdi rek bade lanjut tindak lanjut Mang Usman ya. Sampai aja Mang Rahman.